Gableg salaki musingkeun, teu gableg susah. Kenteng bocor eueuh nu meneran. Tiris eueuh anu ngeukepan. Amun anu ngajodokeun teh mah jeung anu beunghar mah daek aing. Embung aing juga bangsak mah paruk sing aing. Aing pada mah teu goreng-goreng teuing ieu teh aing teh. Buset teuing. Oneng ge eleh ku aing mah komo sahrini mah. Riwat ku aing mah. Nasib aing kieu teuing. Kamari Ricky Harun ka aing ngalamar ditolak ku aing. Hanas deh ditolak ku aing. Datang teh berenyit ka aing arek ngalamar kan teu hidung kan aing mah cantik aing mah. Bintangna di kampung mah Mas tengah poe kawas kieu ka mana ya? Ngopi ah warung si Jenong ah. Kumbah aing anggeus bari jeung aing ngabacokak teu pararuguh oge aing. Lah ini loba eta ku kumbah aing. Sang ieu kan halacai mah aing teu gablek galaki teh ngalacai sorangan aing meni kuat tina dicangking aing teh lah. Nih ampun aing ane jelema masa potong-potong acan mah aja. Nong, kopi nong. Ngacaprak we sia nong. Kopi naon? Pideung. Heuh. Tuh guru tuh wae teh tadi deui ka teh brang-brang lah hayo. Sing lah pangakeun jodoh atuh urang teh Kang lah. Beraku sia teh laku-laku nong. Kayak ngadenge mah kawin wae sih hayo. Aing kawin wae. Buru tuh nong, dilila kopi teh. Wat eta akang sabar tukang duh ku aing. Amun lain. Akang ku aing geus benci aing ke pararuh si aing teh yang kawin aing teh. Ya nong. Naon Kang? Saya tadi di dinya. Saya daek teh dijodokeun ku aing nong. Jeung saheula Tukang senso. Kamari kan dikitirta wah aing ditolak. Pokokna mah sia nong, lamun amprok jeung jelemana bogoh saya dijamin ku aing tah. Ya, percaya nya. Kurang ka akang heuh. Sok coba ke iraha rek mawar jelemana. Kayak paling 2 poean deui ku akang bawa ka dieu. Nya aing kesepian nahan teh tukang lila. Tenang kene si Jepri sampe daekeun ieu talangan. Si Jepri. Buset teuing. Eta mah bobogi hirup. Cicing heula teh ngomong heula atuh aing rek minum kopi heula. Ada ku aing ditelepon heula jelemana nya. Tah, sok speak bokis akang mah. Oh, HP aing tinggalin di imah dieu. Yeuh, ulah sok speak bokis Kang, bayar heula ke karak nyokot HP. Kedeung aing ka dieu ieu kopina can beak ieu nong. Apaan aing rek jodokeun sia. Kamari ge can bayar 2. Hiji ke sekalian. Jadi tilu nya. Tuh. Nya kedeung aing nyokot HP heula. Moal kedeung. Kapan aing ka jodokeun sia supaya sia laku. Nuhun Kang. Duh Gusti teuing. Aing padahal mah nya Kakang Alek sakabung sok sebel. Manehna mah. Duh, aing ngamun lain preman geus dipites ku aing. Nih lila Kang Alek teh lah ngomong sakedeung wae si eta mah sok modus wae emangna oge. Nyokot HP ti bang ti dieu ka dinya nih kuat sajam. Aing ngajejang aing mending geus akaran di dieu. Lah. Woi. Soblak wae sia. Sia. Naon sia? Naon lah. Empa si Iong teh. Si Iong tadi wae nu ngubur. Wae tadi kubur. Lah percuma hirup di alam dunia oge ngaheuriran. Ya sia mah lah sok kitu ge langganan siapa nih dia. Manyuk malulu. Parusing aing. Ini keneh naon? Sia ge guru tuh kunaon sih? Aing teh hayang kawin, aing teh keur nungguan Kang Alek, aing teh nya. Ho, sia janji Kang Alek bejakeun ku aing ye sia. Ya aing ngagebrak meja hancur kabeh ya meja ku aing. Lain eta jeung Kang Alek dengekeun heula. Kang Alek bogeun babaturan teh mana ka dieu. Aing keur kukumpul ke guru teh datang hayang kopi. Aing keur kesel oge aing nya Kang. Aing kitu aing keur kesel. Kang Alek didenge. Hah? Eta mah yang kopi gratis. Emang sayang naon sih? Saha aing? Heeh. Aing Kang Alek dijodokeun. Jeung saha? Jeung babaturan Kang Alek. Ngomongna kasar loba duit sakitu. Aing ge bisa dibang yang ngajodohkeun sia mah. Ulah mangker aing jodoh geus kayak Kang Alek Nyangga urang tungguan Kang Alek aya yang nyaho di dieu. Kang Alek mah datara ngabohong nyelemana bari jeung kos kitu oge. Aing iya, ana mah yang pengen delok. Ieu we kopi. Kes anu mah ayo. Tuh kedeung lah. Aing keur baik hati dan tidak sombong aing ka sia daek. Ayo geus pae ditungguan. Moal bener ieu sia kawin ge lah beberapa kali wae ge. Desi teh tiis di kos kamari ninyu kopi teh. Sia mah sok buka pikiran goreng wae Kang. Oh nyalain goreng sia mah teu kapake keur gablek salaki ge. Geus ngabacokak wae sia patraragab aing. Tah kitu tuh nginum kopi aing teh pebeureun si Iong wae di teangan teh. Si Iong ka mana? Nyaho teh nyaho. Padahal mah ku aing kamari teh nya. Aing mah heureuy ka si Iong pundung meureun. Maena bogohon ka aing ya, Iong banget sia teh. Meni kos kekes
Bogo ka aing ku sarini. Ya sia mah omongan kitu wae itu dah. Ya aing mah fakta. Aing mah da moal dosa aing mah mun aing nyebut si Yong Kasep dosa aing fitnah. Nya fitnah. Nyaho. Aduh aing aduh. Enggak. Gandeng isolasi halus aing nyolo we halus icing aing gerbunyi. Banget. Punten. Aing ragam sia. Aing keparusing. Nges. Pararusing aing nyahon pisan tukang ngamen teh nya. Aing kepararusing teh nu Itu ayeuna mah. Can dibere mah. Ini ampun. Ayo sebenarnya mah lain gandeng ku tukang ngamen, aing mah ku sia. Sia Jep. Oh, Kang. Yang si Yong. Pilih lagi nih Kang, urang nungguan wae tadi di dieu. Kedeung ku aing urang telepon ya, aing teu percaya mah sia nong ka aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Aduh, Calik. Rencangan abdi ya eta di tos 2 tahun. Punten nembe tepang deui. Kumaha carios ada keluarga? Alhamdulillah, Nong. Mohon. Ini kaset. Borong. Iya, Nong. Iya, si Om Bren. Mainan sebut Pak. Siapa modal wae goblok dia ngomong ku aing teh. Ngerakeun sia mah. Oh, nya. Ih goblok. Ih dengekeun heula aing rek ngomong. Ya aing bingung lah. Sengaja tau kana pakan we aing. Ya si Om Bren sebuah pamajikan di ditu. Aing mau tuh. Mungkang. Mau dicandu. Gusti, aing geus mau dicandu. Geus kampung aing kampung. Ngerakeun ya. Kudu kan kumaha naon ku batur. Ngerakeun. Kang Alek tuh itu kayak makan sama Kang Alek mah. Siapa kata sia? Lagi di mah. Aing mau dicandu. Aing dong Jep. Dia ulah kitu. Jep, kunaon sih Nong? Biar kawin. Nong, nyebut Nong. Buka main ka aing atuh. Jep. Aing kawin ka sia. Aing menikah jadi randa. Ada asup aja kita cembate ya teh. Kunaon sih yuk usul. Aing mau dicandu. Arep dijodohkeun. Jeung saha? Jep kumaha ieu? Aing mau dicandu aing. Hayang jeung brondong wae. Heeh, hideung teh jelema na boon ya. Beda duit sama cicing gandeng. Kayak disalahkeun deui. RT terbaik. Duit loba pangabutuh. Bener. Ya, Nong. Nong, enggak sia cicing. Nah, RT sedeng. Tujuh aing ke Parusi. Mau diberi duit. Kan sia. Nong, ieu gocap loh, tarik heula. Gocap. Bohong sia. Tamanan heula. Tanong. Aing koping semayar tah.